Para mitra sadaya, alhamdulillah sabada Mang Jaya namatkeun dongeng anu kamari. Ayeuna Mang Jaya bade ngawitan deui ngadongeng atanapi bade mitembean deui ti ngawitan bagian kahiji bade medar carios nu judulna Musuh Warisan. Musuh Warisan ieu karya Kileksa. Para wargi sadaya ieu dongeng sakali deui sadacana dipajeng atanapi dihanca mungsa kadar karangan wungkul saur Kileksa teh. Bilih aya nu patula patalina sareng nami sareng alamat para wargi hapunten. Kumargi ari dongeng teh para wargi di hade-hade sangkan sae di alus-alus sangkan payus kitu. Tah, kumargi kitu para wargi sadaya hapunten sanesep Kileksa ge. Atuh Mang Jaya minangka juru dongeng anu bade ngawitan deui medar carios Musuh Warisan. Nada jemar hapurana ti para wargi, nada jemar pangapura ti para wargi, nada dihapunten dina kalepatanana. Da jelas para wargi namina ge atuh lah. Anu ngoco blak sok aya we salahna kitu. Seueur salahna seueur lepatna hapunten. Mangga wilujeng ngadangukeun carios nyambung judulna Musuh Warisan karya Kileksa. Para mitra anu mulia, kocapkeun di hiji tempat. Samalih ti eta tempat katingal hiji gunung anu ngajungkiring, ngajegir anu ngaran Gunung Wilis. Puncakna meh antol jeung mege bodas anu ngadingding di langit. Lir perlambang nafsu sarakah manusa nu teu pareum-pareum. Walungan Cihoe anu pungkal pengkol mapai sela-sela pagunungan. Caina tetep ngagulidag teu saat-saat sarua jeung ngocorna kahayang manusa nu teu pegat-pegat. Leuweung sabeulit nu ngadingding jeung gunung-gunung anu pating jungkiring mangrupa saksi alam anu teu bisa nyarita. Bumi jeung langit katut sagala eusina jadi saksi kana kajadian hirup manusia nu pinuh ku rupa-rupa kalakuan. Kalakuan nu hade jeung kalakuan nu goreng kabehna terat dina catatan alam. Anu moal leungit sanajan nepi ka poe kiamat. Lamun seug maranehanana bisa nyarita meureun ngadadarkeun sagala perkara bari jeung moal bohong. Kocapkeun di hiji lembur nu katelah Ciborelang. Aya hiji wawangunan anu kacida gedena pagigir-gigir jeung hiji masjid anu teu eleh gining ku eta wangunan. Unggal poe tara elat salilana rame ku jalma-jalma nu ngahaja datang kadinya. Lamun ku urang ditetenan kalayan taliti. Eta tempat teh ngarupakeun hiji paguron. Paguron pencak silat anu kacida gedena. Minangka nu jadi gegedugna di eta paguron. Hiji jalma nu masih keneh ngora tur kasep ngalempereng koneng. Pangawakan jangkung leutik tapi ngareusi jeung sareseg bangun tareuas. Keuretan beungitna rada lonyon. Nu dipapaes ku irung nu bangir dipasieu ku kumis nu nyeprit. Nu luhureun bibirna nu ipis jeung nyari sorot panon cahayaan jiga ngandung hiji sinar nu sanggup nembus jajantung sakur anu diteteupna. Pangawakanana nu raspati jeung pikaresepeun teh dihias ku tingkah paripolah anu hade. Kasaluhureun teu weleh rengkuh, kasahanapeun teu weleh hormat. Salilana hade basa hade tata, hanap asor jeung pikacongaheun. Mun nyarita tarasugal sok sumawona kasar jeung barangasan mah. Mun ngomong tara bari molotot komo morongos bari hahaok mah. Sakabeh ucapan jeung tingkah paripolah nu hade teh muh matak namahan komara jeung wibawa. Pituturna pada nurut caritaanana pada ngahargaan. Tara aya nu wani ngalawan sok sumawona ngunghak camplak. Para mitra sadaya, saha atuh eta jelema teh anu picontoeun balarea pikaresepeun batur jenuh. Teu aya sanes lian Iwati Supala. Supala nu geus hasil ngalaksanakeun amanat tinu jadi guruna nyatana Ki Banyuwening. Paguron silatna tinu jauh pada ngajugjug tinu anggang pada neang. Kudu deukeut pada ngadegdeug.
Murid Supala harita teh kacida lobana ti mimiti nu umurna masih keneh welasan tahun nepi kanu puluhan tahun. Pergaulan antara murid jeung guru rapih para mitra sadaya, saluyu cek paribasana kacai jadi saleuwi, kadarat jadi saloga. Tara pagirang-girangnya tampian, tara pahilir-hilirnya mani. Eta mah para wargi sadaya. Tara pakia-kia salilana hirup teh rukun sareundeuk saigel sabobot sapihanean. Supala geus hasil meungkeut sakabeh murid-muridna ku tali mimitran anu liat tur wijaksana. Kulantaran ka murid teh Supala teh bener-bener boga sifat anu leuleus jejer liat tali. Ari anu jadi sasepuh di eta paguron nyaeta Bah Purwana, mertuana Supala atawa ramana Nyi Ratmi. Sedang nu jadi pamanggu jurit atawa minangka wawakil Supala nyaeta si Roda. Nu geus boga gelar anyar nyaeta jadi Mang Roda. Lantaran murid-murid Supala kolot budak nyarebutna karitu ka si Roda teh. Paguron silat nu dipingpin ku Supala teh dina waktu nu kajida singketna geus kacelu ka awun-awun kawentar kajana pria. Anu mawa komara jeung cahaya nu lain-lain kagagahan jeung kadugalan, tapi keadilan jeung kawijaksanaan dina soal mimpin jeung ngatur murid-muridna. Ari ngaran para mitra sadaya, paguron teh nyaeta paguron silat monyet bodas. Dina hiji poe, isuk-isuk harita teh keur meujeuhna neut moyan Supala jeung nu jadi pamajikanana Nyi Ratmi. Keur ngariung di tepas hareup di baturan ku Bah Purwana jeung Mang Roda. Anu pangheulana muka carita nyaeta Bah Purwana. Jang Supala, ama teh ngupi wartos di si Unang. Kamari sore cenah. Aya deui murid anyar nu rek ngagabung jeung paguron monyet bodas teh. Kumaha eta teh bener anaki? Saur Bah Purwana bari ngasupkeun bako kana padudan. Geus beres tuluy disunut serbung haseupna menimulak. Supala pok ngajawab. Leres pisan ama, samalih mah aya dua anu sumping ka dieu teh. Nanging ku abdi teh teu acan dipaparin waleranu pasti ama. Janten naha anjeunna teh tiasa ditampi atawa nepi henteu. Margi abdi teh teu acan kaing katerangan nu langkung jelas perkawis pamaksadanana. Nya ku abdi teh bade dititenan we heula nu langkung taliti supados teu cangcaya dina masihan pelajaran ama. Tak kitu maksad abdi teh. Halus teh Jang Supala. Ama mah satuju pisan kana cara-cara nu dijalankeun ku Ujang. Samalah ama teh bade masihan pepeling ka Jang Supala nyaeta dina perkara narima calon murid teh ulah gagabah. Tapi kudu sing taliti sarta ati-ati kalayan kudu dipariksa heula nu sabener-benerna. Naon sababna kitu? Maksudna mah sangkan henteu goreng balukarna. Engke jaga atawa di akhir. Atuh sajabati kitu ku urang kudu dibere heula katerangan nu leuwih jentre. Sangkan ku manehna kaharti yen paguron urang mah sanajan sifatna ngarupakeun paguron silat oge, tapi lain malulu diajar silat wungkul pikeun ngabela diri. Tapi leuwih ti kitu jeung deui lamun disebutkeun pasantren mah teu salah-salah teuing paguron urang mah Ujang. Saterusna kasing saha bae nu boga niat hayang jadi murid paguron monyet bodas, tekad jeung niat ulah boga maksud hayang ngalap kagagahan jeung katanginasan dina ulin silat. Tapi kudu boga tekad rek ngulik pangarti, rek ngaguar pangabisa,
nuntut ilmu anu mangfaat pikeun kasalamatan dunya rawuh akhirat. Lantaran teu mustahil lamun aya hiji jalma anu tekadna pasalia jeung maksud urang. Puguh-puguh urang mah nurunkeun ilmu panemu teh pikeun kapentingan balarea. Ai ku batur kalah kader dipake teu puguh, dipake ngajago jeung dipake babadogra rampung. Tah ama teh hayang ulah nepi ka kajadian sarupa kitu jang Supala. Naon sababna? Lantaran sajabati bakal mawa apes ka paguron urang teh, bakal motoran kana niat urang anu suci. Dina hal ieu mah ama teh ngarasa bunga lamun hidup ati-ati dina narima calon-calon murid. Lantaran ama teh hariwang jang Supala, sok sieun aya jalma jahat nu pura-pura alim, rajin jeung tekun diajar silat, dina narima sagala pangajaran ti urang, ari di luar jadi ulon-ulon pangacau. Be tada teuing ruksakna pamor pagulon urang. Cah kitu amanat ti ama majang Supala sing diregepkeun we ku hidup. Saur Bah Purwana nyarios teu weleh ngandung wejangan pikeun Supala. Ari Supala memang masih keneh perlu kurupa-rupa patuah jeung luang dina hal anu kitu mah. Lantaran teu cukup kuluhur ilmu panemu ari manusa mah tangtu bae aya kakuranganana. Supala pok nyarita. Atur nuhun ama sagala rupi piwejang sareng pepeling ti ama, ku abdi teh teu kinten kahartosna. Nanging sajabi tina masalah ieu abdi teh gaduh sangemkeun ka ama, mugi ama kersa ngabandunganana. Nyatang tu atuh ama ge bakal ngabandungan. Sok caritakeun ku ama baris di Bandungan. Sok caritakeun ka ama. Tong asa-asa diboga pasualan mah ngara buru-buru bisa dibadamikeun. Cing naon anu keur dihareupan ku hidup teh? Saur Bah Purwana bari neuteub ka Supala. Bangun udaria nakar lantaran Supala jiga nu asa-asa rek nyarita teh. Numawi kieu ama, wengi tadi abdi teh ngimpen kasumpingan kupun aki nyatana Ki Banyuwening. Dina eta impenan teh anjeunna teh sasauran supados abdi engal-engal nepangan ka anjeunna. Taku jalaran kitu sakantenan abdi teh bade munut widi ti ama. Dinten ieu keneh abdi teh aya maksad bade nepangan ka anjeunna kitu teh ama. Kitu maksud hidup teh. Ari pikeun ama mah kamana-mana oge moal burung mere idin. Asa milampah kana jalan lempeng, tur dipirido ku Gusti Allah. Komo ieu rek ngadeuheusan Ki Banyuwening sasatna nepungan nu jadi kolot. Malah kanu jadi guru deui. Geus jadi kawajiban eta teh. Lamun hiji murid nepungan kanu jadi guru, atawa nu jadi anak nepungan kana jadi kolot. Eta teh kacida alusna jang Supala. Lantaran ka guru atawa ka kolot mah sajabati silaturahmi teh ngalap karamat jeung sapaat kalayan piduana. Ari sabab pidu ati guru jeung tinu jadi kolot teh kacida matihna asal urang salilana satya satuhu kanu jadi guru. Jung ku ama didoakeun sangkan salamet di perjalanan. Tapi rek jeung saha nepungan Ki Banyuwening teh? Saur Bah Purwana bari neuteub ka Supala. Atur nuhun atuh ama upami kawidian mah dupi mios ka Ki Banyuwening teh bade abdi we wungkul ama. Margi da moal lami di dituna ge sajabi ti kitu. Mang Roda mah ku abdi bade dipapancenan kanggo mimpin sareng ngaluluguan ka murid-murid abdi. Margi kaleresan pisan dinten ieu teh giliran latihan ka gunung. Kitu tah mah maksud abdi teh cek Supala nerangkeun pamaksudanana. Atuh Bah Purwana pok nyarita deui.
Nya tenan naon atuh ari kitu mah ngan kade ulah hilap jang Supala. Dugikeun we salam ti ama. Ka kulawarga Aki Banyu salam kitu ti ama. Ama teu bisa ngadeuheusan kitu ka ditunya. Insyaallah ama ku abdi bade didugikeun. Mang Roda dinten ieu abdi moal tiasa masihan pangajaran ka murid-murid ye. Tah kumargi kitu abdi mah bade nitipkeun ka Mang Roda we kanggo mimpin latihan. Kaleresan pisan dinten ieu ka giliran latihan ka gunung. Ku Mang Roda kedah dipingpin sareng diluluguan supados latihanana soson-soson. Atuh sajabi ti kitu abdi bade titip supados Mang Roda tiasa ngajagi keamanan sareng katertiban di paguron urang. Tas sakit we Mang Roda. Cek Supala bari ngareret ka Mang Roda nu keur diuk sila tutug. Samemeh Mang Roda ngajawab, kalawang ngalungkeun kuntung kaburuan. Teu lila pok nyarita sora tatag jeung kalembubuhan geus jadi wawakil pamimpin. Yang Supala, sadayana tugas di Ujang tangtos ku Mang bakal dilaksanakeun kalayan taliti serta pinuh ku tanggung jawab. Perkawis ngajaga keamanan sareng katertiban eta mah parantos janten pada melanput emang sari dinten. Janten lah teu kedah ngaraos hariwang Ujang mah. Da supami Ujang bade angkat-angkatan mangga kupun emang dianung piduana we. Kalayan sing enga dugi kanu dituju dina kaayan salamet. Nanging kade ulah hilap dugikeun salam ka wilujengan ti emang kanggo Ki Banyuning. Mangga Ujang wilujeng angkat. Jawab Mang Roda nyaritana teu dicampuran heureuy kawas baheula. Dangongna gagah jeung aya wibawa lantaran ayeuna mah geus kasipuh ku pangawaruh warahan Supala. Atuh teu mata kaget lamun Mang Roda geus robah jadi hiji jalma nu pantes dipikolot ku murid-murid Supala. Malah mah moal aing nyangka yen Mang Roda teh urut ruruntuk garong anak buah Ki Barja almarhum. Teu lila pok Supala nyarita bangun anu bungah naker. Nuhun Mang, abdi percaya 100% ka Mang Roda. Sareng insyaallah salam ti Mang Roda bakal didugikeun ka pun Aki. Ari perkawis latihan mah nyangakeun we ka Mamang. Bade kitu bade kieu ge teu langkung Mang Roda, pokona mah asal dugi kaliren teh kedah pinuh ku latihan mangfaat. Nanging omatnya kedah diemutkeun liren ulah ngalangkungan wanci magrib. Sakitu Mang Rodanya ayeuna abdi bade sasadiaan kanggo mios ka Ki Banyuning. Ama abdi nedawidi bade sasayagian heula. Cek Supala bari neuteup kabah Purwana. Sok Ujang. Malah kudu sasarap heula direk liar teh ngarah jagjag. Malah pakarang ulah poho kudu sadia lantaran teu boleh aya perluna di bedog mah. Sabab sanajan teu dipegat manusia ge. Teu boleh aya perluna. Lamun teu dipegat manusia jahat bisi manggi anak buah asak naon wae. Jadi lamun mau bedog mah apaan babari ngadaharna. Cek Bah Purwana bari malik neuteup ka Supala. Bangun anu kacidareusna boga minantu Supala. Abada amitan ka Bah Purwana. Harita Supala tuluy nangtung. Terus asup ka tengah imah bari dituturkeun ku Nyi Ratni. Sanggeus aya di pangkengna pok Supala nyarita ka Nyi Ratni. Ratni, wayahna ku engkang bade dikantun heula. Margi engkang bade nepangan ka Aki Banyu. Moal tiasa dienying pagetokeun jalaran teu kinten pentingna ieu teh. Sajabi ti kitu engkang teh parantos lami teu ngadeuheusan ka mantena. Taku margi kitu mugi we Ratni sing tiasa ngajagi diri salami dikantun ku engkang. Cek Supala bari ret melitkeun iketna sarta terus nyesepkeun peso balati kana cangkengna. Mangga tukang bade angkat mah nanging kade ulah kamalinaan sareng sing enggal muli saupami kaprayogian parantos beres. Salares nama abdi ge parantos sono hoyong tepang sareng Aki Banyu. Nu hanyakal abdi teh nuju kieu nya Kang, nanging mudah-mudahan we Aki Banyu diparengkeun keur salinggih ka dieu. Cek Nyi Ratni bangun haneueulun pisan.
lantaran harita teh Miratni geus miraga dua bakal tereh boga bati. Pok supala nyarita deui. Leresrat upami Miratni nyiring mah tangtos bakal repot margi nuju bobot. Atuh sajabi ti kitu bilih di perjalanan aya itu sareng ieu anu matak awon balukarna. Tah kumargi kitu wayahna antosana di buminya. Atuh mudah-mudahan aki banyu kersa lulumpaheun ka dieu. Sakitu werat engkang bade mios ayeuna keneh. Cek supala bari terus kaluar ti pangkeng. Kalayan dituturkeun ku Nyi Ratni jigan embung tingalin bari leumpang di tengah imah. Pok Nyi Ratni nyarita, "Mangga atuh Kang, mugi-mugi sing salamet di perjalanan." Cek Nyi Ratni bari terus nuturkeun nepi ka pakarangan. Ari Mangroda harita teh teu kasampak ditepas jigana teh geus ka tempat latihan. Atuh geus kitu mah beral supala menyang. Bari dijajabkeun ku paneuteut Nyi Ratni. Satungtung katempo keneh mah Nyi Ratni can lesot neuteut. Sanggeus supala teu katempo deui, kakara Nyi Ratni unggah ka imah sarta nyampeurkeun ka ibuna nu harita keur gunem catur jeung Ramana. Anu terus Nyi Ratni ngilu ngobrol jeung Ibu Ramana. Ari Mangroda para mitra, harita teh keur ngagidi kue leumpang ngajugjug ka hiji wangunan. Eta wangunan tayalian iwah ti tempat ti alajar Pencasilat jeung rupa-rupa pangajaran murid-murid paguron monyet bodas. Barang srog ka jero wangunan breh ku Mangroda katempo, loba jalma keur latihan. Tingkah paripolahna rupa-rupa pisan nurutkeun kahayangna sewang-sewangan. Aya nu keur panco bari dikeprokan ku baturna. Aya nu keur dogong ngadu tanaga jiga domba jalu. Aya nu keur luluncatan bari nyabetkeun leungeun. Malah aya nu keur trong-trang ngadu pakarang sagala rupa. Sorana ribut teu puguh dengekeunana maklum jalma teh loba pisan. Tapi barang jol Mangroda datang sarerea ampir bareng areureun sarta jep teu kadenge naon-naon dirga angka tincak. Dina kaayaan kitu Pok Mangroda nyarita, batur-batur, coba kumpul heula sakedeung. Mang gerek aya tepi kanan ka anjeun kabeh ieu, sok kumpul, cek Mangroda. Bari ngacungkeun peuleupna minangka komando atuh jalma-jalma murid paguron monyet bodas teu aya nu wani ngalawan. Sarerea tunduk kana parentah Mangroda sarta harita keneh ngariung, tapi teu aya nu wani nyarita. Ari Mangroda sanggeus nempo murid-muridna ngariung. Pok nyarita, "Batur-batur sakabeh, poe ieu guru urang teu bisa mere pelajaran ka ranjeun. Tapi kulantaran ayeuna teh giliran latihan ka gunung, tetep eta acara kudu dilaksanakeun. Tapi keun ngalaksanakeun eta latihan, Guru Anom geus mere parentah ka Mang pikeun mingpin eta latihan. Kulantaran kitu, sok geura sasadiaan barang-barang nu diperlukeun. Sarerea wajib init teu meunang aya nu bolos. Ngarti?" Cek Mangroda. Netep ka murid-muridna atuh breng teh sarerea ngajawab muni reang, "Kartos, kartos, kartos kulan," cenah muni reang. Saterusna mah sarerea pahibut nyadiakeun parabot nu biasa dibawa lamun latihan di gunung. Alat-alat nu dipake diantarana emer 2 sewang. Tapi lain emer leutik ieu mah jangkungna ampir sametu ures sarta lamun geus dieusi cai beratna kira-kira 40 kilo. Sajabat ti emer mawa tambang gede nu kacida panjangna. Sanggeus sarerea sadia gancang salah saurang nu pangkolotna laporan ka Mangroda. Eta jalma katelahna Sobirin nu awakna jangkung badag ampir sapantar jeung Mangroda. "Mangroda, sadaya murid-murid monyet bodas parantos siap ngalaksanakeun latihan. Sareng alat-alat parantos sadia. Salajengna murid-murid monyet bodas siap nampi parentah." "Siap." Cek Sobirin bari ngahormat. Manehna ngahormat ka Mangroda, kakak Mangroda seuri sarta Pok nyarita, "Hahaha, alus. Alus pisan. Hayu init ayeuna keneh." Cek Mangroda bari ngacungkeun leungeun. Geus kitu mah bering murid-murid monyet bodas teh arinit ngajugjug ka Gunung Wilis. Anu lumayan rada jauh. Eta aleutan teh dipingpin ku Mangroda nu leumpang pangheulana. Itu kangen Mangroda, Sobirin jeung Rojana
di tema kudu ngagotong gulungan tamang. Patukang ngalet ngengkeuy murid-murid monyet bodas bari ngajaringjing emer dua sewang. Teu beda jeung barisan pemadam kebakaran. Tapi harita mah emer teh can dieusi cai lantaran can aya parentah ti Mang Roda. Tekung silila para mitra. Rogromo nganu rek latihan teh anyog ka sisi walungan Cihoe. Sameneh meuntas reg Mang Roda eureun heula leumpangna. Sarerea areureun da butut, buntut mah kumaha hulu. Sanggeus rada leler kacape terus Mang Roda mali ka tukang sarta pok nyarita. Batur-batur. Latihan dimimitian ti dieu keneh ieu. Urang sarerea kudu meuntas ieu walungan sarta terus nanya ka gunung. Tapi meuntasna teu meunang antel kana cai. Minang kasasakna urang nyieun ku tamang. Ngan sasak ieu ge rada aneh ieu. Lantaran lain dikantengkeun ti dieu ka beuntas ditu tapi digantungkeun ti luhur ka handap. Jadi sarera kudu meuntas ngagulantung kana tamang nurutan monyet lamun ngagulantung dina areuy. Sajabati kitu emer kudu dibawa ku masing-masing. Keur meunang ngawakilkeun. Sadatangna ka beuntas belah ditu, emer kudu buru-buru deusian ku cai anu sing pinuh. Awas teu meunang ngaraneg heula. Kudu terus leumpang nanya ka gunung bari ngajengjeng emer. Tah sakitu nu kudu dilaksanakeun. Kumaha kaharti ku aranjeun? Cek Mang Roda bari ngajega nulak cangkeng. Gagah pisan. Pok dijawab ku sarerea meni bareng nyebut kahartosna teh. Reang swasaur manuk. Cakakak Mang Roda seuri sarta pok neruskeun parentahna. Sorat tarik handaruan. Da puguk kuruna ningan sorat cai anu ngaguruh di dieu. Heuh. Syukur bagja kamanyangan. Lamun kaharti sok kadiekeun tamangna kumang rek dipasangkeun. Tapi salila mang masangkeun tamang sarerea kudu ngabandungan sangkan barisa. Sabab ieu ge kaasup hiji pangajaran anu kudu kapimilik ku sarerea. Sajabati kitu ieu pangajaran penting bisi dina hiji waktu urang kapagacaah. Acarana meuntas kudu kieu. Cek Mang Roda bari terus nampanan tamang nu harita disodorkeun ku rojana. Sanggeus tamang aya dina leungeun Mang Roda. Harita keneh Mang Roda ngagidig buru hiji tangkal anu dahana nyolodor ka walungan luhureun walungan. Teu lila tarekel Mang Roda naek meningan sajorela. Teu beda jeung monyet sanggeus aya di luhur kodomang-kodomang. Mang Roda ngoronang kana dahan anu doyong bari mawa tamang. Sakur anu narempokeun meuni pating sereset Mang paurkeun ka Mang Roda. Lantaran ngoronang dina dahan bari mamawa gulungan tamang di luhureun walungan. Lamun ragrag teh tang tubaka ngagaleom. Harita keneh kabawa palid. Tapi Mang Roda jeung asak warah geus asak warah ti supala. Nu geus kacida pinterna leumpang dina tangkal kai. Kalakuan teh teu beda jeung sieup orang jeunatna. Sanes kira-kira aya di luhureun tengah walungan teh para mitra. Mang Roda eureun. Luhureun tengahna walungan. Terus manehna nyangreudkeun tamang meningan saguriwal geus beres. Ngan anu diamaikeun ka handap teh dua tamang tapi panjangna ti sarua. Nu hiji leuwih panjang jeung tungtungna dicangreudkeun mina katana. Ari hiji deui leuwih ponok sarta tungtungna aya di saluhureun nu hiji deui. Sanggeus beres gancang Mang Roda turun. Harita teh para mitra sadaya turun tina tangkal teh. Kumaha saterusna para mitra Mang Roda teh? Lila geus aya di handap sarta pok nyarita. Tak kitu carana, tapi tamang teh ayeuna masih keneh ngagantung di tengah walungan. Saha nu sanggup nyekel eta tamang bari jeung teu meunang turun ka walungan? Sok ngantri hiji-hiji. Lantaran ieu ge kaasup pangajaran. Pek pimitian ku sobana terus sobirin terus ku rojana saterusna ngantai saurang-saurang. Cek Mang Roda bari mundur kanu rada lega ngarah tengah halangan nu rek dengan tandang. Pok sobana ngajawab jiga nu muntu pisan. Wah, keun ku kuring Mang Roda lah. Gampang nyokot tamang model kitu mah sok saksian ku sarerea. Cek sobana. Terus nangtung di sisi walungan bari mikir-mikir pipetaeun. Delila jerut sobana turun ka sisi walungan nu rada deet caina. Samemeh leumpang kabeh tengah gancang ku Mang Roda dicarek. His! Salah atuh, ari kudu turun ka walungan mah. Ulah euy. Ulah kitu teu kaci.
geus teu bisa mah ganti kudu sejen, cek Mang Roda bari tutunyu. Sobana meni eraeun dikitukeun teh. Gancang manehna mundur kalayan teu nyarita deui. Teu lila serog Sobirin maju rek nyokot Tamang tapi da puguh jauh sarua we Sobirin ge teu bisa. Malah manehna ge kalah karek ancrug kana cai. Ngan sarua dicarek ku Mang Roda. Saterusna sarerea kabagian kudu nyokot tungtung Tamang nu ngagantung di tengah walungan. Tapi sok sanajan akalna rupa-rupa teu anu bisa nyokot lantaran Tamang teh kacida jauhna. Sajabati kitu teu meunang make alat anu panjang, ku gantar teu meunang sarta dieurad gutali ge teu meunang. Sanggeus sarerea kagiliran pok Mang Roda nyarita bari nangtung. Wah, belet kabeh ieu mah. Otak aranjeun teh lah teu jalan ye. Ye tempokeun ku sarerea kumang rek dicontohan. Cek Mang Roda bari gap nyokot batu gede segede peureup. Harita keneh peleuwer dipake maledog Tamang. Jelepung Tamang teh ngajelepung lantaran ngan sakali maledog geuna pisan. Sanggeus ngajelepung ka belah ditu di Tamang teh balik deui ngagulayun ka palebah Mang Roda. Gep ku Mang Roda ditewak ngan sakilat. Cakakak Mang Roda seuri sarta pok nyarita. Kah kieu carana euy. Tapi kulantaran sarerea kudu bisa kapaksa ieu Tamang rek dilesotkeun ieu Mang. Sok turutan ku sarerea. Tapi kudu ngantai hiji-hiji kawas tadi. Cek Mang Roda bari terus ngalesotkeun deui Tamang. Ngagulayun deui bae ka tengah walungan ari murid-muridna taya nu nyarita. Terus ngantai hiji-hiji nurutan cara-cara nu digawekeun ku Mang Roda. Tapi hanya kacan kabagian keneh. Can kabagian kabeh lantaran harita rojana geus bisa nurutan Mang Roda. Cakakak rojana seuri bangun bunga pisan pok nyarita. Hehehe, hore beunang ku uing cenah. Bari terus ngareret ka Mang Roda. Bari nyekelan tungtung Tamang pok Mang Roda nyarita bari nyampeurkeun ka rojana. Heueuh, bener alus. Geus cukup ku saurang keur dicontoh mah. Tapi sarerea kudu bari sanya. Lain sok urang mimitian meuntas. Ade ulah salah. Lantaran ieu Tamang teh aya dua, ari anu kudu dipake nya teu ieu nu make babandul. Anu ieu tanya ieu. Cek Mang Roda bari nemongkeun Tamang. Nu tungtungna dicangreudkeun pok Sobirin nanya bari harita teh. Anu kudu mentos dipayun Mang, sareng kumaha carana atuh? Terangkeun wae sakantenan supados langkung jelas. Cek Sobirin bari neuteup ka Mang Roda. Gancang ku Mang Roda jawab. Bener. Kudu kitu lamun can ngarti mah. Nu kudu pangheulana maneh meuntas Sobirin. Samemeh Sobirin meuntas sarerea kudu ngantai hiji-hiji. Ka tukang. Lantaran teu meunang telat bisi Tamang ngagantung di tengah deui. Sok geura mimitian ayeuna keneh. Cek Mang Roda bari mikeun tungtung Tamang ka Sobirin. Gancang ku Sobirin ditampanan bari nyarita. Mang Roda ku kuring bari dilaksanakeun. Cek Sobirin bari terus ngawahan jauh pisan sacukupna Tamang. Sanggeus hatena buleud. Jolad-jolad Sobirin loncat sarta celeng gulayun clek nincak taneuh di peuntas belah ditu. Peleuwel Tamang dialungkeun sina balik deui. Kap ditewak ku baturna geus taki-taki ti tadi keneh. Kalayang gulayun clek nincak taneuh di peuntas belah ditu. Sobirin kadewuk-kadewuk nyucai walungan 2 emer. Sarta teluak liuk terus lempang bari ngajingjing emer nu pinuh ku cai. Digle Sobirin mimiti nyorang kana jalan anu nanyak meninetek. Terus dituturkeun ku nu 2, katilu kaopat saterusna mah nepi ka sarerea kabagean. Sanggeus sarerea meuntas kep Tamang teh ditewah ku Mang Roda. Kalayang clek Mang Roda meuntas. Meningan sajorelat geus nangtung dina taneuh. Tuluy narik Tamang nu hiji deui porosot hu Tamang teh murag harita keneh. Terus ku Mang Roda digulung. Gancang init nuturkeun murid-muridna. Nu geus tiba baregeg naranyak bari ngajingjing emer. Bari lempang pok Mang Roda nyarita meni ngagorowok. Tarik pisan da puguh sawareh mah geus jarawuh. Batur-batur terus lempang teu meunang eureun. Lamun eureun bakal dihukum ku Mang. Cacan nu baju bodas dah. Teu meunang ngaraneg. Maju sok. Awas teu meunang eureun. Cek Mang Roda bari terus lempang di gancangan. Niheulaan anu keur naranjak bari meuni ngadeger.
Anaga narada hengkera menimuringi sebakat ku capai jeung ramo asa pegat bakat ku berat. Tapi kulantaran sieun ku aturan kapaksa kudu muat-muat maneh. Lantaran ngaraneg sakedeung ge kapanggih ku Mangroda. Teu lila Mangroda geus aya di hareupeun Sobirin nu leumpang pangheulana. Terus Mangroda ngabedega nulak cangkeng. Bari panon ngawaskeun anu keur naranya. Anu keur latihan nanyak teh para mitra pamolahna rupa-rupa. Aya nu muringis digarek ceuri, aya nu calawak bari ngelel, aya nu merenyeng bari bobolotot. Tapi kabeh ge para mitra sarua bakat ku cape nanyak. Lantaran tanyakan ka gunung teh kacida netekna, mangkaning bari ngajingjing emer nu dieusi cai kenca katuhu. Satungtung can anyog ka puncak mah teu meunang eureun. Ikeun anu leumpang paneuri mah cai teh keplok terus muncrat maseuhan jalan. Punten. Jalan leuwih hese ditincakna lantaran jadi leueur. Sabab teu saeutik cai nu keplok terus muncrat maseuhan jalan. Ari pagawean Mangroda salilanangan ngawaskeun anu latihan bae. Lamun aleutan geus ngaliwat satengahna ka palebah Mangroda, terus Mangroda nanyak deui miheulaan aleutan. Kitu jeung kitu we nepi ka puncakna. Malah mah sakapeung bari diselang ku gogorowokan sangka nu keur nanyak teh teu meunang eureun. Teu kungsi lila serog Mangroda anyog ka puncak gunung sarta terus ngabedega bari ngagorowok mere sumanget. Heh! Teu meunang eureun euy, terus nanyak, terus. Ka puncak sakedeung deui, cek Mangroda. Bari ngacungkeun leungeun nunyuk langit. Atuh lumayan gede pangaruhna kanu keur latihan teh. Lantaran kaciri nu geus ampir ngarempeyek ge jag-jag deui. Digle nu keur nanyak teh ngalengkah lalauna, da puduh berat jeung capek. Mangkaning lamun labuh terus ngagulutu ka lebak, bakal ngararad ka sarerea sakur nu aya di tukageunana. Sabab jalan teh nanyak luar biasa, tapi bakat ku hayoh dibere sumanget ku Mangroda. Teu burung anyog kalayan salamet. Sanggeus sarerea nepi ka puncak gunung pok Mangroda mere komano ka muridna nu can barisa ngomong. Batur-batur, teu meunang dilatengeureun. Hayo, digarawe deui ayeuna. Eta cai kabeh dibahekeun pikeun manyur jalan anu tadi disorang. Sok laksanakeun. Cek Mangroda bari tutunyuk sarerea ge teu aya nu wani ngalawan da puguh rumasa keur latihan. Waktu seet. Para mitra sadaya dugi ka dieu bae heula carios nyambung judulna Musuh Warisan bagian kahiji. Mang Jaya ngahaturkeun nuhun terutami anu sami-sami ngadangukeun di acara. Dan anjing urang teraskeun deui carios nyambung judulna Musuh Warisan.